Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du, qala al mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumi fid din wa dunya wal akhirah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu ari sadaya puji eta tetep lillahi kagungan Allah al-aliyyi anu maha luhur, al-a'la tur anu maha luhur, al-waliyyi anu nulungan, al-maula anu mangeran. Alhamdulillahil aliyyil a'la al-waliyyil maula allazi khalaqa wa ahya, allazi anu parantos ngadamel, allazi khalaqa anu parantos ngadamel, wa ahya jeung ngahirupkeun ya Allah, wa hakama jeung ngahukuman ya Allah ala khalqihi ka makhlukna Allah bil mauti kalawan maut, wal panai jeung ruksak, wal ba'si jeung kalawan hudang ti kubur, ila daril jazai kana tempat pembalasan, wal pasli jeung misahkeun ila daril qodoi kana tempat ngahukuman, litujza pikeun yen dibales opo kullu nafsin sakur-sakur awak-awakan, bima kalawan sabab perkara tas'a anu migawe ieu nafsin. Ahmaduhu hamdaman sabara ala murril qada wa ashkuruhu syukrahu man radiya bi qada'i rabbihi fakana lahu minhur ridha, wa ashkuru jeung syukur kaulahu ka Gusti Allah. Ceki musannif ieu nu ngarangna kana kitab syukrahu kalawan syukur, syukroman kalawan syukuran ieu si jalma, rodiya anu ridho, bi qada'i rabbihi kalawan qada pangeranana ieu si jalma, ieu si man, pakana maka bukti eta tetep lahu tetep pikeun ieu man minhu ti pangeranana ar-ridho ari karidoan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadata abdin arafa annahu ila rabbihi sairun wa raji'un. Wa asyhadu jeung nyaksian kaula an kana sanyana tingkah jeung kalakuan la ilaha henteu aya di pangeran anu hak diibadahan illallahu kajaba zat Allah, wahdahu halna sahiji Allah, la syarika henteu aya anu ngarencang, teu aya ngarencangan lahu ka Gusti Allah, syahadatan kalawan nyaksian, syahadata abdin kalawan nyaksian hiji jalma aropa anu nyaho ieu si abdun, isi abdin, annahu ila rabbihi annahu kana sanyana ieu si abdin ila rabbihi kanu jadi pangeran ieu si abdin.
eta irun anu balik warojiun jeung anu mulang. Wa muhasabu ala kulli amalin, wa muhasabu jeung anu diitung ala kulli amalin kana sakur-sakur amal. Huwa pihi mukhadiun, huwa arya si abdin pihi dina eta amal eta mukhadiun anu ngawujud. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa asyhadu jeung nyaksian kaula anna sayyidana bahwa kana sanyana panutan abdi sadaya wa maulana sareng pamimpin abdi sadaya Muhammadan tegasna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta abduhu hambana Allah wa rasuluhu jeung rasulna Allah allazi unzila alaihi fi kitabihi al-maknuni. Sifatnya Kanjeng Rasul allazi unzila anu parantos diturunkeun alaihi ka Kanjeng Nabi fi kitabihi dina kitabna al-maknuni anu disimpen. Apa lapad kalau talainya innaka mayyitun innaka mayyitu wa innahum mayyitun. Innaka sanyana anjeun eta mayyitun bakal maut. Wa innahum jang sanyana jalma eta mayyitun bakal maraut kabeh. Allahumma fasalli wa sallim alaihi wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina kullama dzakara kadzakiruna wa kullama ghafala an dzikrika wa dzikrihimul ghafilun. Allahumma hai Allah pasalli maka muga maparin rahmat Gusti wa salim sareng muga maparin hurmat alaihi ka Kanjeng Nabi wa ala sairil anbiya'i jeung ka kaluargana wa ala sairil anbiya'i jeung ka sakakarina pirang-pirang nabi wal mursalina jeung pirang-pirang rasul wa ala alihim sareng ka keluargana ya anbiya wa sahbihim sareng ka para sahabatna ya anbiya ajmaina tegasna kasadayana kullama dzakaro ka dzakiruna kullama dzakaro ka dzakiruna kullama dzakaro ka samang-samang sadikir ka Gusti sapa dzakiruna pirang-pirang anu zikir kullama wa kullama ghafala jeung samang-samang sapoho ang zikrika tina eling ka Gusti wa zikrihim jeung tina zikirna zakirun sapa al-ghafiluna saha pirang-pirang jalma nu poho. Aya mukadimah kitab Tazkiratul Qurtubi kalayan lapad hamdalah ya. Sholawat oge syahadat wa ba'du jeung dina sabadana maca basmalah hamdalah sholawat jeung salam. Fahadha kitabun ikhtasartu fihi kitabat tazkirata lil imami Abi Abdillahi Muhammad ibni Ahmad ibni Abi Bakrin al-Ansari al-Khazriji al-Andalusi al-Qurtubi. Pahada maka ari teh eta kitabun kitab hiji kitab ikhtasartu eta nu ngaringkes kaula dawan ieu ki musannif fihi dina ieu kitab at-tadzkirati kana kitab at-tadzkirah karya saha lil imami Abi Abdillahi Muhammad ibni Ahmad ibni Abi Bakrin al-Ansari al-Khazraji
Karya Imam Abi Abdillah Muhammad putra Ahmad bin Abi Bakrin Ahmad putra Abi Bakrin Al-Ansari Al-Khazraji anu bangsa Khazraj. Al-Andalusi orang Andalus alias Spanyol. Andalus di kota anu di Spanyol. Al-Qurtubi anu bangsa Qurtubi. Tak dinamiana tazkirah lil Qurtubi. Radhiyallahu ta'ala anhu, radhiya muga tinggal bendu muka mikarida sapa Allah Gusti Allah anhu ti eta imam. Bimakna anni ahdipu minhu ma la yudzakiru bil mauti wal hisabi min goribi alfadin wa a'robin mimma huwa mazkurun fi kutubil lugati wa nahwi fa inna kutubarraqaiki layam bagi ayyakuna piha syai'un min dzalika wa kasiron ma yakunu al-qari yaqru fi kutubi raqaik wal hadirun yabkuna. Mana bide bimana ani kalawan manasanya na kaula adipu eta ngabuang kaula minutina ieu kitina eta kitab tema kana perkara la yuzakiru anu henteu mere penerangan ieu mah bil mauti kana maut wal hisabi jeung hisab. Jadi khusus bi zikri ahwalil maut dina ieu kitab sehingga ieu ki musannif ngabuang tina perkara anu henteu mere nerangkeun penerangan ieu kitab kana maut. Wal hisabi jeung hisab min ghairi alfadin tegasna tina anu langka pirang-pirang lapad wa a'robin jeung eroban mimma tina setengahna perkara huwa ari eta perkara eta mazkurun anu ditutur pi kutubil lugati eta tetep dina pirang-pirang kitab lughah wa nahwi jeung kitab-kitab nahwu. Fa inna kutubar raqaik kana sanyana ari pirang-pirang kitab-kitab anu ngaleuleskeun kana hate eta layam bagi henteu pantes naon ayakuna yen bukti pihadina eta kutub syai'un ari ji perkara min dzalika tina eta gharibin alfad wa kasiron jeung eta loba pisan mayakunu bukti al-qari'u ari anu maca yaqra'u maca ieu si qari fi kutubil raqaiki dina pirang-pirang kitab anu ngalaleskeun kana hate wal hadiruna jeung ari pirang-pirang anu hadir eta yabkuna pada careuri kabeh payah duru maka hadir sapa nahwiyun jalma ahli nahwu payaqulu maka ngucap ieu nahwiyun hadhil kalimatu matupun ala ayyi syai'in maka ngucap ya lina wadhil kalimatu ari ieu kalimat eta maktupun diatapkeun ala ayyi syai'in kana perkara naon payasulu maka hasil apa alaghatu cekcok payazulu maka langit dalika apa dalikal khusu eta rasa khusu wal hazanu jeung rasa prihatin di waqtihi dina waktu lapad wa yadabu jeung leungit eta khusu bil i'tibari kalawan ngalapepeling pahada makaria eta kana bukti sababu ikhtisari ari sababna ngaringkeskeun kaula di hadal kitabi kana ieu kitab. Walihad pima kana pihi walihad pi jeung kana ngabuang perkara kana anu bukti ieu mah pihi dina ieu kitab
eta kharijan eta nu kaluar an zikril mauti tina ingat kana maut wa ahwalihi jeung pirang-pirang pakewuhna maut kama yadullu ala dalika kama yadullu seperti yang nuduhkeun ala dalika kana eta hadpi makana kharijan teh naon tasmiatul kitabi dingaranana eta kitab bitadkiroti kalawan at-tadkirah artina peringatan kenangannya kitab ya kenangan serang almarhum Kiai Haji Darat Ponpes Nurul Huda terakhir sasarangan ngaos ieu kitab Al-Qurtubi mudah-mudahan pahalana ieu maca dugikeun ka mantena bi ahwalil mauta kana pirang-pirang tingkah wa umuril akhirati jeung kana pirang-pirang tingkah wa umuril akhirati pirang-pirang anu maut bi ahwalil mauta kana pirang-pirang tingkah pirang-pirang anu maut wa umuril akhirati jeung pirang-pirang perkara akhirat Parohimallahu ta'ala mani atabaro bima sami'ahu minhu wa tadakkara umurul mauti. Parohima maka muga maparin rahmat sapa Allah ta'ala Gusti Allah ta'ala man kasoe jalma itabaro anu ngalapepeling bima kalawan perkara sami'a anu ngadenge ieu ma hukana ieu kitab kana perkara minhu tina ieu kitab amin didoakeun ku ki musannif jalma anu ngadangkeun kana ieu kitab mudah-mudahan dirahmat ku Gusti Allah wa tadakkara jeung ngalap peringatan ieu ma umurul mauti kana pirang-pirang urusan maut wa ma badau jeung kana perkara badau anu tetep dina sabadana maut wa ahdasa jeung nganyar-nganyar ieu si jalma at-taubata kana taubat at-taubatan nasuha kana taubat anu beres fala'allahu yamutu ala dzalika wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi fala'allahu ta ieu harapan ki musannif nya Imam Al-Qurtubi mugia cenah ieu eta si jalma anu ngadangu nya anu ngadangu anu ngalap berkah tina ieu kitab eta yamutu maut eta si jalma ladalika netepan kana taubatan nasuha menang berkah tadi doa ki musannif alhamdulillahnya mudah-mudahan urang maut urang aya dina kaayaan taubatan nasuha artina husnul khatimah wallahu fi aunil abdi wallahu jeung ari Allah fi aunil abdi eta tetap dina nulungan ka abdina madamal abdu salagi eta si hamba na fi auni akhihi eta tetap dina nulungan kadulurna eta si hamba walhamdu jeung ari sadaya puji eta tetep lillahi kagungan Allah Rabbil alamina anu ngurus sakabeh alam wal nasra jeung misti tumandang kaula pima qasudil kitabi dina maksud ieu kitab panaqulu maka ngucap kaula wabillahi taufiku jeung kalawan Allah atau piku ari di paparin taufik. Alhamdulillah. Babu majaa nahi antamanil muslimil mauta. Beresnya muqaddimah ti musannif anu ngarang kana ieu kitab. Mukhtasar Tazkiratul Qurtubi.
lil qutbi rabbani wal ilmi somadani sayyidi Syekh Abdul Wahab Asy'arani nafa'ana Allahu ta'ala fihi ma. Mudah-mudahan urang tiasa ngalap berkah tina ieu kitab. Oge ieu kitab pahalana mudah-mudahan didugikeun ka pun guru almarhum Kyai Haji Dayat nu parantos almarhum nu sasarengan kapungkur terakhir ngos ieu kitab jeung mantena 2012 mengingat beliau, mudah-mudahan pahalana untuk beliau rahmatullahi ta'ala alaihi yu'li darajati fil jannah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Babu majaa pinahi antamanil muslimil mauta. Babu ari ieu eta bab majaa pinahi mertelakeun perkara pinahi anu datang ieu perkara pinahi majaa mertelakeun perkara jaa anu datang ieu perkara pinahi dina ngalarang angtamanil muslima tina ngarap-ngarapna eta si jalma muslim al mauta kana maut. Dilarang nanya ngarap-ngarap eta si jalma muslim kana maut, hayang maut. Naudzubillah. Wa doai jeung ngadoa bi kalawan maut li musibatin kana ya musibah tanzilu anu turun ya musibah pil mali dina harta wal jasadi jeung dina awak au pil ahli atawa dina ahli keluarga bojo atawa caroge wal waladi jeung di anak. Larangan yang ngarap-ngarap eta si muslim kana maut, kenging ya ngarap-ngarap maut. Ngadoa kalawan maut kana aya musibahnya anu tumibana kana harta jasad atau dina keluarga atau anak jeung sajabina. Rawa Muslimu an Anasin radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tayamanna ahadukum al mauta lidurin nazala bihi wa in kana labuda mutamanniyan. Rawa ngariwayatkeun sapa Muslimu Imam Muslim an Anas nampi ti Sayyid Anas radhiyallahu taala muga mikarida sapa Allah Gusti Allah taala anhu ti Sayyidina Anas qala ngadawu ya Sayyid Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana cariosan nimbalanana atawa pidawuna sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu cek Kanjeng Nabi la yatamannayanna teu meunang ngarap-ngarap anjeun temenan anjeun sapa ahadukum salah saja aranjeun kabeh al mauta kana maut lidurrin umpamana karna aya kamadaratan. Nazala anu turun bi kalawan eta had. Wa in kana jeung lamun bukti eta labudda teu meunang teu mutamannian teu meunang teu anu ngarap-ngarap kumaha pal yakul maka kudu ngucap eta si ahad Allahumma ahyini maka natil hayatu khairan li wa tawafatni maka natil wafatu khairal li. Kana geus daruratnya. Maka ngucap eta si ahad kalawan doa Allahumma ahyini Allahumma he Allah ahyini mugi ngahirupkeun Gusti nika abdi maka natil hayatu salegi bukti kaayaan
akahirupan abdi teh eta khairon leuwih bagus li kanggo abdi. Wa tawaffani jeung muga ngamaotkeun Gusti ni ka abdi maka natil wafatu salagi bukti ari maot eta khairon lebih bagus li pikeun abdi. Alhamdulillah. Eta doa ti Kanjeng. Waruya jeung diriwayatkeun ya hadis an Anas di sidina Anas aidan deui qala ngadawuh ya Anas kana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala cek Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatamanna yanna. Cek Kanjeng Nabi teu meunang mikahayang temenan anjeun sapa hadukum salah sahiji aranjeun kabeh al mauta kana maut. Ulah mikahayang pisan. Ima musinan ima kabuktianana ahad eta anu migawe kahalusan pala allahu maka manawa eta siad ayazdada eta yen tambah-tambah si ahad khairon kana kahadianana. Wa imma musian jeung imma eta anu migawe kagorengan. Pala allahu maka manawa eta si ahad ayastatiba eta yen menta karidoan Allah eta si ahad. Ayatuba tegasna tobat ye si ahad. Wa yatruka jeung ninggalkeun ye si ahad ad-dunuba kana pirang-pirang dosa. Wayat loba jeung nyupri si ahad ridallahi kana karidoan Allah anu tita si ahad qabla mauti dina samemeh mautna si ahad. Qala al ulama ngadawuh ye sapa al ulama radhiyallahu anhum muga tinggal bendu atau muga mikarida sapa Gusti Allah anhum saking ulama. Wa qad ja'alallahu al mauta min a'damil masaibi. Gitu cek ulama. Wa qad ja'ala teman-teman geus ngajadikeun sapa Gusti Allah al mauta kana maut min a'damil masaibi tina satengahna anu panggede-gedena pirang-pirang musibah. Wa qad sama jeung teman-teman ngangaranan hukana maut sapa Allah taala Gusti Allah taala musibatan kana musibah. Cik Gusti Allah nya dingaranan maut teh kana musibah pi qouli taala dina dawuhan Allah taala pasabatkum musibatul maut manane wallahu a'lam bil muradih. Pasabat maka kena kum ka anjeun kabeh naon musibatul mauti musibah maut tak mata dinamian musibah Gusti Allah nya. Wa dzalika jeung ari eta maut jadi musibah non sababna li annahu tabaddulu min halin ila halin. Li annahu kana sanyana maut eta tabaddulu gaganti min halin tina hiji tingkah ila halin kana tingkah sejen. Wanti kolun jeung pindah mindarin tina hiji tempat ila darin kana tempat sejen. Wa huwa jeung ari maut eta al musibatul udma musibah anu gede. Warraziyatul kubra jeung tegasna musibah anu gede. Wa adamu jeung eta leuwih gede min tinimang musibah maut naon aya dinu leuwih gede cenah tinimang musibah maut.
al ghaflatu ari poho anhu tina maut. Tah poho tina maut eta leuwih gede musibahna. Tadi maut teh musibah disebutna musibatul udma, tegasna raziyatul kubro nya, musibah pang gede-gedena. Tapi aya dinu leuwih gede wa adamu minul ghaflah anhu. Naon nu leuwih gedena musibah nu paling gede tinimbang nu gede nyaeta al ghaflatu anhu poho anhu tina maut. Musibah gede teh poho kana mautnya sabakal hirup salilana. Wal iradu jeung ngabalir an dzikrihi tina inget kana maut. Wakilatu tapak wakilatu tak tafkiri. Wakilatu tafkiri jeung saeutik napakuran pihi dina maut. Watarkul amali jeung ningal amal soleh. Waqad ajma'u jeung teman-teman geus ijma para ulama ala annal mauta kana sanyanyana ari maut wahdahu halna nyorangan ieu maut eta ibratun pepeling liman i'tabara pikeun jalma i'tabara anu ngalap iktibar wa fikratun jeung pamikiran liman tafakkaro pikeun jalma anu napakuran ieu maut. Lau annal bahama wapil hadis jeung eta tetep dina hadis Nabi naon lau annal bahaima ta'lamu minal mauti ma ta'lamu ma akaltu minha saminan. Lau annal bahaima lamun sanyanyana ari pirang-pirang sato. Aya dina hadisnya ieu kalimatna sanyanyana ari pirang-pirang sato eta cenah ta'lamu nyahueun bahaim. Ieu pirang-pirang sato minal mauti tina hal maut. Jadi sato mah arapal. Ma ta'lamuna ma akaltu min hasaminan. Ma kana perkara ta'lamuna anu nyaraho anjeun kabeh. Ma akaltum lamun tah teh mah urang ge dibere nyaho cenah ma akaltum min hasaminan maka moal ngadahar aranjeun kabeh min hatina bahaim saminan kana sato anu lintuh. Gitu ya dicek hadis Nabi nya. Di nyaho sato mah nyarahueun. Nyahoeun bahaimanya tina hal maut. Entak lamun dibuka oge urang nyaho maka moal daek ngadahar anjeun cik anjeun nya tina hadis ieu. Kana eta bahaim kana sato anu lintuh. Waruwiya ana arabian kana yasiru ala jamalin lahu fakharra al jamalu mayitan nazala al arabiyyu anhu wa ja'ala yaduru bihi wa yatafakkaru bihi wa yaqulu lahu malaka la takumu malak latan ba'is hadi adoga kamilatun jarika samilatun masya'nuka. Ya riwayat kisah ya. Waruya jeung diriwayatkeun anna arabian kana sanyanyana ari hiji arab badawi aya hiji arab badawi cenanya kana yasiru ala jamalin eta bukti leumbang ieu arabi tadi teh nuju leumpang ala jamalin tumpak luhureun onta. Tumpak luhureun onta lahu
kabogana eta milikna eta milikna eta si Arabi antana kumaha sifatna eta al jamalu pakharra maka ngajungkel naon al jamul eta onta mayitan halna pae kok ditumpakan gitu teh eta ontana mahot gitu pae panazalal arabiu anu panazala tuluy turun nah geus ngagudupruk eta onta ke ditumpakan si Arabi eta si Arabi teh turun tina eta onta panazalal arabiu anhu tina eta onta ek turun kumaha nya ontana maot wa ja'ala yaduru bihi geus kitu eta si nuga onta teh si arang Arabi teh tumandang ya Arabi yaduru bihi ngurilingan kana eta onta kukurilingan terusnya aneh meureunna nya keur ngeunah-ngeunah numpak eta keur ngeunah-ngeunah numpak ontana langsung ngudupruk eta paeh ta anceun nya paeh meureunnan gitu wa ja'ala yaduru bihi kukurilingan terus eta si boga onta teh wa tafakkaru fihi terus ngahulang eta si nu boga onta teh napakuran eta si Arabi pi dina eta onta kunaon ieu onta kitu nya gitu kukurilingan bari ngomong wa yaqul lahu malaka dan aja ngucap eta si Arabi ngomong eta si Arabi lahu eta si onta nu geus paeh diajak ngomong malaka latakumu malaka latan bais malaka kunaon maneh teh onta kunaon ya badi digubug-gubug teh meureunnya kunaon onta kunaon maneh teh latakumu kunaon maneh teh make teh bisa nangtung make ngudupruk ya bari ngomong eta si Arabi kana jadi onta malaka latan bais kunaon maneh teh onta teu bisa hudang atuh udang ya nah nya ngeunah-ngeunah numpak atunya kudupruk we maot hadi ada uka kamilatun ari eta barang eta pirang anggota maneh teh onta kamilatun anu jejeg sampurna asa naon-naon maneh teh nya cager bager nya sugema dina awakna oge nya cek manehanana wajawarihuka salimatun jeung ari pirang-pirang anggota mate eta salimatun anu salamat kacacadan ada apa denganmu onta masyanuk eta kunaon ari kalakuan maneh onta udang onta udang onta bae onta kunaon onta maneh ya hudang onta maladzi kana yahmiluka eta kunaon perkara aladzi kana yahmiluka anu bukti ieu ladzi yahmiluka eta ngajurung ka maneh maladzi kana ya basuka maladzi suraaka eta naon perkara bukti eta kana ya basuka ngahudangkeun ka maneh eta si nu boga onta teh terus ngacaplak ngomong sorangan lain maksudna ngomong sorangan kana jadi eta onta maladzi suraaka ya atau eta kunaon ari anu ngalenggerekeun ieu ladi ka anjeun maladi anil harokati gitu atau eta kunaon ari anu nungkulkeun tina bergerak sagolaka tegesna nungkulkeun ieu ladi ka maneh tina bergerak cicing ayeuna teu bisa kukumaha sumataroka nya geus kitu meureunnan pusing nya eta nu boga onta teh sumataroka hutuluy ninggalkeun we eta si Arabi teh ukana eta onta wan soropa jeung indit si Arabi anhu tina eta onta mutapakiron bari mikiran napakuran
Barina pakuran pisani dina kalakuan eta onta maruk heureuy dan ontananya pikiran pisani dina kalakuan eta si onta kunaon eta si onta kitu cek nu bukana teh watu mutajiban jeung anu heran kaget min amrihi tina eta urusanana eta si onta. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa angsada jeung ngaluarkeun siiran nya si Arabi ngalagu eta sinu boga onta teh nya ngahaluang. Ja'at suming qabilil ilahi isyaratun pahawa sori'an lil yadaini walil fami warama bimukami darihi wa birumhihi wamtadamul kon kalpanikil mu'adomi. Itu kumanya cek bahasa urang majaat sudah tangkan kana eta onta min qabilil ilahi di arah-arah pangeran naon isyatun isyarah pahawa maka ngadupruk ya si onta sorian halna kalangger bil yadaini kana dua leungeuna walil pami jeung kana sungutna. Waroma jeung ngabalangkeun Gusti Allah bimu kami dar'ihi kalawan hukum Allah anu disarupakeun kana baju wajah wa birumhihi jeung kalawan tombak wamtada jeung jadi panjang eta si Jamal mulkan halna dialungkeun kalpaniki seperti tulang rahang al muaddami anu gede. La yastajibu li sarikhin iyad'uhu au qama la yurja li khutbi mu'adomi dahabat bisalatuhu wa marra maramu lamma ra'a khailal maniyati tartami. La yastajibu teu bisa ngajawab eta si onta li sarihin kanu ngajerit iyad'u lamun ngageroan ye sorihu kana eta onta nya au koma atawa nangtung ye onta layurja henteu diarap-arap li khotbi muadami kana kalakuan anu gede. Dahabat leungit naon bisalatuhu kagagahanana ye si onta wa marra jeung ngaliwat naon maramuhu anu disuprihna lamar sawaktu nenjo ye onta khailal maniyati kana maut anu disarupakeun kana kuda taratami nimpug ieu maniyah. Ya wailahu min farisin ma baluhu dahabat maru'atuhu walam yatakallami. Ya wailah duh kacilakaan min farisin tina anu tumpak ki kuda maniyah ma baluhu eta kumari tingkahna paris dahabat leungit opo maru'atuhu harga dirina walam yatakallimi jeung henteu bisa ngomong. Hadihi yadahu wa hadihi yadahu wa hadihi a'dha'uhu ma fihi min udwin godan mutasyallimu. Hadi yadahu ari ieu eta dua leungeunna onta wa hadihi jeung ari ieu eta pirang-pirang anggahotana beri cabakan beunnya ku nu boga ontana beri hariring teh mapihin teu aya dina onta ieu min udwin tina hiji anggota godan dina poe isuk mutasallimu kana anu kena celak
hayata ma qailu rada muhtajatan lil masrifi walal binanil muqaddami. Hiya muhkamu amril ilahi wa hukmihi wallahu yaqdi bil qada'il muhakami. Hiya ari eta teh muhkaminnya eta dikokohkeun, muhkamu amril ilahi nya eta dikokohkeun parentah pangeran wa hukmi jeung hukum ilah. Wallahu jeung Allah eta yaqdi ngahukuman bil qada'il muhakami kalawan hukum anu pangkuh. Ya hasratan law kana yaqdiru qadaraha wa musibatan adumat walamat wadomi. Ya hasratan duh kana langsaan law kana lamun tate mabukti ya onta yaqdiru eta ngukur qadaraha kana qadruna ya hasrah wa musibatan jeung musibah adumat anu budak ya musibah wala matu adomi. Khobarun opo khobarun berita, khobarun alimna kuluna bimakanihi wa ka'annana bihalina lamna lami. Khobarun opo khobarun berita alimna nyaho kaula sadaya kulluna ari sakabehna kaula bimakani eta tetap dina tempatna wa ka'annana jeung kaya-kaya kaula pihalina dina tingkah kaula lamna lami eta teu terang kaula. Nah eta panjangnya tina riwayat orang Arab teh nya dugikeun ka ngaindad atau nampi bersenandung syairana parantos beres ka nemek tentang seorang Arabi anu kaget ontana maut, padahal megagah ontana cager bager jak-jak waringkas tapi ku Allah dimautkeun dugikeun ka sapertos kitu kabuktosanana. Warawa al-Hakim wa Tirmidzi rahimahullahu taala. Roya ta ieu mah ngariwayatkeun saha al-Hakimu Imam Hakim. At-Tirmidzi Imam Hakim At-Tirmidzi rahimahullahu taala muga ngarahmat ka Imam Tirmidzi sapa Gusti Allah. Na anna Adama alaihissalam lama matalahu waladun qala ya Hawa. Ieu ti Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi ngariwayatkeun tina hadis Nabi sallallahu anna Adama alaihissalam kana sanyana ari Kangjeng Nabi Adam alaihissalam lama mata sawaktu maut lahu ka Nabi Adam sahana waladun hiji putrana. Salah hiji putrana pertama kalinya Nabi Adam nyaho ngaranna matanya sabab aya putrana anu maut lama mata lahu waladun qala nyarios ieu Nabi Adam teh ya Hawa he Hawa qad mata ibnuki qad mata teman-teman geus maut sapa ibnuki saha anak anjeun. Ieu can keur can ayanya hot tingkahna maot nya uyuhan masih keneh permulaan nya permulaan kehidupan Nabi Adam jeung Siti Hawa. Ari pas teh ibnuki nya ibnuka waladun putrana Nabi Adam aya nu ngantunkeun. Laju eta nyarios Nabi Adam ka Siti Hawa. Ya Hawa, nyi naon? Qad mata. Duh, euy geus maot. Nya ning parantos ngantunkeun, parantos maot sapa ibnuki anak anjeun teh. Tidinya kaget, nya kaget saha nyi Hawa Sayyidina Hawa, Sayyidatuna Hawa kaget. Qolat bari nyarios.
bari jeung heran jeung teu nyaho teh wa mal maut naon ari maut teh nya teu nyaho teh apa nya awalna ieu carita kisah permulaan kehidupan teu nyahoan Siti Hawa Sayyidatuna ibu dan sadayana kanu naon anu disebut maut anu ceuk Nabi Adam teh carogena wah mal maut naon naon bapa abahna ari maut teh can reuas da nya can nyaho teh Pola maka nemban ya Nabi Adam ya siru jadi sopo asasu yeuh kieu nyi ari maut teh cek Nabi Adam nemalannya ngajelaskeun kana perkara maut nyi kieu ari ngaran maut teh yasiru sasu la yakulu wa la yasrabu wa la yakumu wa la yaqudu paranat lahu cek Nabi Adam alaihissalam nu janten carogena ieu nyai ieu nu ngaranna maut teh jadina ari sopo asasu hiji hamba eta layak kulu teu bisa barang daha teu bisa barang tuang ieu sahsun wala yashrabu jeung teu nginum deui ieu si sahsun wala yakumu jeung teu bisa nangtung ieu si sahsun wala yaqudu oge teu bisa diuk ieu sahsun kitu nya sawa Nabi Adam paronat tah maka ngegoak ieu nangis nya paronat teh tidinya pas ngadangu kitu nya Sayyidatuna Hawa tinu jantan carogena paronat langsung goak nangis marapatan nangis curik ngagoak namanya bisa bayangkan ngagoak nyegruknya tidinya Sayyidatuna Hawa pas ngadangu kitu paronat selawu Hawa maka ngagoak nangis lahu ka sayyidina Nabi Adam naon sopo Hawa Siti Hawa alaihissalam eta tetep muga eta tetep eta tetep kaselamatan dalika etang nguping arina tu banati banin cirik tarik wala banatika jeung ka pirang-pirang anak awewe anjeun wa anak jeung ari kaula jeung pirang-pirang anak lalaki min hatina eta rinah barraun eta anu lulubaran kabeh gitu waruya jeung diriwayatkeun naon anna malakal mauti sanyanyana ari malakal maut eta jaa datang ya makalak maut ila Ibrahim maka kanjeng Nabi Ibrahim al Khalil alaihi wassalatu wassalam eta ngadig-dig malak maut nepangan ka Sayyid Ibrahim liak bido ruhahu liak bido kana yen bade nyabut gitu ya malakal maut rohahu kana rohna Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam pakola
Maka ngadawuh sapa Ibrahim usaha Nabi Ibrahim limalakil mauti ka malakal maut. Kan mimiti Nabi Ibrahim ya di tepangan pertama kali ku malakal maut. Naon cek Nabi Ibrahim, hal ra'aita khalilan? Gitu. Nah ningali kah anjeun kanu mikasih? Kan Nabi Ibrahim gaduh pangkat al khalil. Malakal maut nya henteu berpikirlah ieu teh anu di tepangan ku anjeun teh al khalil. Siap. Yak bidu nyabut ya khaliluha khalilihi kana ruh kakasihna. Nyabot al khalil kakasih ruha khalilihi kana ruh kakasihna. Gitu saur Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam ka malakal maut. Pa'aroja maka teras naik sapa malakul maut ti malak maut ila rabbi ka pangeranna malakal maut. Allah subhanahu wa ta'ala rabbi ka pangeranna Allah subhanahu wa ta'ala. Paqala maka nimalan Gusti Allah subhanahu wa ta'ala qul lahu qul capkeun ku anjeun lahu ka Nabi Ibrahim omongkeun ya malakal maut ka Nabi Ibrahim paharo aita khalilan yakrahu liqada liqa akhalilihi. Gitunya jadi malakal maut jadi pelantara. Cek Gusti Allah sampaikan malakal maut ka Nabi Ibrahim haraita khalilan nahanu ningali anjin khalilan kanu mikan cinta yakrahu anu ngewaeun liko akhalili kana nepungan anu dipika cinta. Gitu sampaikeun ku malakal maut tadinya ka Nabi Ibrahim. Paraja'a maka muli deui ilaihi malakal maut ilaihi ka Nabi Ibrahim. Terus ngabejakeun anu sakumat tadi cek Gusti Allah haraita khalilan naha ningali anjeun khalilan kanu mika cinta yakraw anu ngewaeun di ku khalili kana nepungan anu dipika cinta. Haraita khalilan yakrahu liqa khalilihi. Nah ningali anjeun khalilan kanu mika cinta yukrahu anu ngewaeun liqa khalilihi kana nepungan anu dipika cintana paraja ilahi maka mulih deui eta malakal maut ka Nabi Ibrahim. Pakola maka ngadawu Nabi Ibrahim pakbid ruhi maka mangga atuh nya canak kana ruh kaula. Mangga canak al anak ayeuna oge al anak ayeuna keneh ayeuna mah mangga canak pak bidruhi al an. Gitulah nya ieu riwayat malak maut nya ngadongkapan Kangjeng Nabi Ibrahim. Wa kana Abu Darda jeung bukti sapa Abu Darda radhiyallahu taala anhu muga tinggal bendu muga mikarida sapa Allah Gusti Allah taala anhu ti Abu Darda yaqulu eta nyarios ya Abu Darda ma min mukminin illal maut khairun lahu paman lam yusaddiqni falyaqra qauluhu ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma 'indallahi khairul lil abrar. Cek Imam Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu eta nyarios si Abu Darda mamin mukminin teu pati-pati aya di jalma mukmin ilal mautu kajaba ari maut teh eta khairun lebih bagus lahu pikeun eta si mukmin paman lam yusaddiqni maka sasa jalma anu henteu ngabenerkeun ieu si mani ka kaula fal yaqra maka kudu maca ieu si jalma
qaulahu ta'ala kana firman Allah ta'ala kana dawan Allah ta'ala A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma 'indallahi khairul lil abrar maknane wallahu alam bil muradi wa ma jeung ari perkara indallahi anu tetep di Allah eta khairun lebih bagus lil abrari pikeun pirang-pirang jalma anu hade. Eta waqala Hasan bin al-Aswadi jeung nyarios sapa Hasan ibnu al-Aswad innama kanal mautu khairan lil mu'mini li anna fihi wusulal habiba ilal habibi wallahu alam. Waqala jeung nyarios sapa Hasan ibnu al-Aswad dan nyarios innama kanal mautu khairan lil mu'minin pastina buktina al maut ari maut eta khairan lebih bagus lil mu'mini pikeun jalma mukmin. Ansabna kana li anna fihi kana sanyana eta tetep fihi dina eta maut wusulal habiba ari nepina anu mika cinta ilal habibi ka anu dipika cintana. Wallahu alam mugi Gus Allah eta alamu anu langkung uninga babiji tah. Maja apin nahi antamanil muslimul mauta. Os ayeuna bab dzikri zawaji tamanil muslim wa du'a bihi. Babu dzikri zawaji tamanil muslimim ari ieu bab eta tetep dina nyaritakeun wenangna ngarep-ngarep boleh ngarep-ngarep ieu si jalma muslim al mauta kana maut. Wa du'ai jeung ngadoa bi kalawan maut. Idza khafatat kalasian ya si muslim dahaba syai'in kana leungitna hiji perkara min dinihi tina agama ni si muslim. Bolehnya ieu di dieu mah bab di dieu nyaritakeun tentang bolehna eta si muslim ngarap-ngarap kana maut jeung ngadoa kan lawan maut. Kumata carita idza khafatat kalasieun ieu si muslim dahaba syai'in kana leungit aja perkara min dini tina agama ieu si muslim. Pamah teh mah lamun urang teu maot agama urang bakal leungit tah. Jadinya urang menta maot daripada urang hirup teu boga agama gitu. Mending menta maot bae. Boleh. Qala Allah Ta'ala ngadawu sapa Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala mukhbiran an qauli Yusuf alaihi salatu wassalam. Lamma nara risalata wal mulka. Ngadawu sapa Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala mukhbiran halna anu ngawartoskeun an qauli Yusuf tina cariosan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Lama nala sawaktu parantos ngarawat ya Nabi Yusuf ari salata kana karasulan wal mulka jeung kana karajaan tawapani musliman wal hikmi bisolihin. Tawapani muga Gusti ngamaotkeun, muga Gusti ngawapatkeun ka abdi musliman halna anu muslim. Wal hikmi sareng mugi nepangkeun ni ka abdi bisolihina ka jalma-jalma nu saroleh. Ta ieu
dauhan Allah Subhanahu wa taala anu ngawartoskeun tina cariosan Nabi Yusuf ketika eta sawaktu Nabi Yusuf teh ngarawat Nabi Yusuf kana karosulanana jeung karajaanana. Eta lah Nabi Yusuf nya. Tak boleh menta mot lamun kakaayaan anak ketika lamun orang hirup teu boga agama. Wa qalat Maryamu alaiha salam wa qalat jeung nyarios sapa Maryamu Siti Maryam alaihi salam. Ya laitani mittu qabla hada. Ya Siti Maryam nyarios ayang ting kaula maot cenah. Mittu qabla hada. Dina samemeh ieu. Gitu. Wa rawa al-Imamu Malikun radhiyallahu anhu ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa rawa jeung ngariwayatkeun sapa al-Imamu Imam Malik radhiyallahu anhu muga tinggal bendu muga mikarida sapa Gusti Allah anhu saking Imam Malik an Abi Hurairah ta nampi ti Abi Hurairah radhiyallahu anhu ta'ala. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya na Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta qala ngadawuh Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumu sa'atu hatta yamurra ar-rajulu bi qabri rajuli. Eta ngadawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumu teu ngadeg moal ngadeg naon as-sa'atu poe kiamah moal terjadi hatta yamurra sehingga ngaliwatan naon saha arrajul hiji lalaki bi qabri rajuli kana pakuburanana hiji lalaki. Payaqulu maka ngucap ya si rajul ya laitani makanahu wahyang tingkaula eta makanahu dina tempat ya si rajul anu di jero kubur. Kitu wa fil hadis jeung tetep dina hadis Nabi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sanyana ari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta kana bukti Kanjeng Rasulullah SAW eta yaqulu ngadawi Rasulullah SAW pi du'aihi dina doana ya si Rasul. Allahumma inni as'aluka fa'lal khairat wa tarkul munkarat wa hubbal masakin. Eta bukti Kanjeng Rasul ngadawi Rasul dina doana Kanjeng Rasul Allahumma inni ya Allah inni as'aluka sanyana abdi nyuhunkeun abdi ka Gusti fa'lal khairat kana migawe ka Gusti pirang-pirang kahadean nyuhunkeun abdi ka Gusti kana migawe pirang-pirang kahadean fi'lal khairat wa tarkul munkarat jeung kana ninggalkeun pirang-pirang perkara munkar wa hubbal masakini jeung kana mika cinta ka pirang-pirang jalma miskin. Nah eta Kanjeng Rasulnya ngadoa sapotos kitu. Allahumma inni as'aluka fa'lal khairat wa tarkul munkarat wa hubbal masakin. Wa idza arada jan tatkala karep anjeun bin nasi ka jalma-jalma fitnatan kana maparin fitnah pakbidni ilaika ghairu maftun. Pakbid maka muga ngamaotkeun Gusti ilaika ka abdi ghairu maftunin ngadehes ka Gusti halna henteu dipitnah. Manta tema brek tehnya loba fitnah gitu ka urang nya tapi tidinya tak ngadoa pakbidni ilaika ghairu maftunin muga mugi Gusti ngamotkeun mah ka abdi nya ngadeheus ka Gusti halna teu dipitnah. Ieu mah fitnah sakieu mah teu sakuna teu sakumaha ngan fitnah nyang hareupan maut eta anu leuwih dipikasieun ku jalma mukmin. Hendak pakbidni ilaika ya moga Gusti ngamaotkeun Gusti ka abdi ngadeus ka Gusti teh halna henteu dipitnah kitu. Wara
boleh tah ketika loba fitnah urang enta maot jeung kalondo sapotos kitu waroa jeung ngariwayatkeun sapa Malikun Imam Malik rahimahullahu taala muga mika rahmat sapa Gusti Allah ka eta Imam Malik ana Umar bin Khattab kana sanyanya ari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kana yad'u eta buktos nyarios di Sayyidina Umar bin Khattab Allahumma qadda ufat kuwati wa kabiro sinni wa antasharat ra'yati pakbidni ilaika goira mudayyin wala muqassirin pamata zawaza dalika hatta qabadahullahu ta'ala. Doa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kana ieu buktos ieu Sayyidina Umar ngadoa Allahumma hai Allah qad saupat teman-teman lemah qad upat teman-teman lemah naon kuwati kekuatan kaula wa kabiro jeung geus kolot jeung geus kolat sini opa sini umur kaula wa antasyarat jeung nyebar luas opa rohnyati rakyat kaula pakbidni maka muga munut Gusti ni ka kaula ilaika ka Gusti goiro mudayin bari anu henteu ngalalebar wala muqassirin jeung teu ngagagabahkeun pamata jawaza maka henteu ngaliwat ye Sayyidina Umar dalika kana eta doana hatta qabbadahullahu taala sahingga munut ka Sayyidina Umar sapa Allah taala Gusti Allah taala tak boleh eta dina nalika urang enta maot. Wa kana Abu Abdillahi Al-Ghifariyu jeung bukti ari Abdullah Al-Ghifari idara qauman yapiruna minat taun yaqulu ya taun khudni ilaika yukarriru dalika salasan jeung kabuktian ari Abdullah Al-Ghifari idara atat kala ningali Abdullah qauman kahiji kaum yapiruna anu kalabur eta kaum minat tauna tina taun yaqulu maka ngucap ya Abdullah mah Abdullah Al-Ghifari ya taun he taun khudni soklah kadi cokot abdi ya cokot anjeun ka kaula ilaika ka anjeun yukarriru ngabulak-balik ya Abdullah ya batur makalabut ta Imam Abdullah Al-Ghifari mah ngadonang tang mencari mah corona nya mun urang mah kamari dia lah corona meureun ta Sayyid Abdullah Al-Ghifari mah kana taun bulak balik 3 kali minggu kadia taun lah cenah waya kulu kalawan 3 balikan salasan kali waya kulu jeung ngucap ya Abdullah liman ataba ka jalma anu nyacad ku kana eta si jalma ala dalika ka Sayyid Abdullah kana eta ucapanana di jalma anu nyawad amma sami tanahan teu ngadenge anjeun Rasulullah sallallahu ka kanjeng Rasulullah sallallahu yaqulu ngadawu Rasulullah badiru kudu gagancangan anjeun bil mauti kana maut sitan kana genep perkara imro atas supahai tegesna kahiji pamarentahan pirang-pirang jalma bodoh wa kasrota syarti jeung kadua lobana syarat wa bai'al hukmi jeung katilu ngajual hukum wastipapan jeung kaopat nyoconteng kana agama wastipapan nyoconteng kana agama wa qati'ata rahimi jeung kalima megatkeun baraya wa qauman jeung kagenep kaum yatakiduna anu nyarieun ieu kaum Al-Qur'ana kana Al-Qur'an mazamira kana pirang-pirang suling yuqaddimuna miheulakeun ieu kaum arrajula kahiji lalaki
liyuganniyahum supaya yen ngalagukeun bil Qur'ani si rajul bil Qur'ani ka eta kaum bil Qur'ani kalawan maca Al-Qur'an. Wa in kana jeung sanajan bukti si rajul aqallahum eta anu satikna si kaum pikhan naon ahli fikih alias anu ngartina. Walhamdu jeung ari sadaya puji eta tetep lillahi rabbil alamin kagungan Gusti Allah anu ngurus pirang-pirang alam. Di qauluhu wasti papan dawuhan Kanjing Nabi wasti papan eta wa qati'atan jeung lapan qati'an kada binushi nya kitu di dina nusah alati biidina anu tetap dina leungeun kaula wala alaha jeung mana-mana wa eta nusah wasti papan jeung nya conteng bidini kana agama au nahwi dalika atawa umpamana eta babu istijabi sari min dzikri maut wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.